Ya, jadi Supriya Supriya mana sih ya? Bang ada Supriya. PRT Supriya. Ini ujung dari Supriya. Oh, terima kasih atur nuhun. Atur nuhun, leres, atur nuhun, leres, atur nuhun, nuhun mau kagak gares. Banget tuh. Nuhun leres, mau kagak gares. Ari ngomong bencong, saya gara-gara sia aing 7 tahun teh men aing ye. Gara-gara sia aing lam teh gara-gara sia mah aing ye moal kieu aing. Eta mah kabaturan mah kana kelemen, kacolok pager aing. Zaman ayeuna mah make sinyal beusin aya siaran di Israel aing teu nyaho kena aing. Di Palestina aing Palestina ke kamari aing. Mana Palestina. Oh, ku cenah ge anu sareuh biak ke imah. Hari itu kan juga saung kali. Bahajat aya di mata. Weh. Maksud gua bahagia kayak di mana? Kenapa ngejanya tengah juru tenang? Luar bejakan tolol di dia ini sekarang. Ayah ibu aing dari kemarin matas di lenong barang pulang aing coba ke kampus udah hujan. Barang muang lauk astagfirullahaladzim. Padahal nama itu aing pada maruriang kan. Aku bakal pekan barang aing barang TV barang lain deui. Aku aing sakitu cantik, dia artis dangdut dademit bule anjing. Ini tuh tempat salah satu. Aku maksudnya di Indosair bule. Itu make baboko, make termos uduk teh. Tadi sih ada jadi nyaran centong. Anggur nyaran centong, oh dibewakan uduk di termos sama di kobok lagi. Aku barang gitu dicak remek punya na uduk dengan lagi nyaran centong, oh. Lo mana pada supun ke termos itu baik. Alaman cekuk. Atuh pengalaman anu tiap-tiap jadi artis pengalaman mah tulis kadi-kadi itu aingnya. Ka Jawa Barat, Jawa Timur, saumur-umur. Atuh aing mun sugih moal dilujeng topeng, dilujeng lenong anjing di imah anjing itu mah duit. Apa ini mau eta anu mana kita? Jawa Barat ini ieu. Kadaung gitu nyaran lenong, kalau lenong kan main. Coba dong aku ini. Dia anak-anak itu ini. Gila dia gitu.
Bandel beren. Oke aya batuan bade handapna. Oh, maaf we. Inget aing. Inget aing cenah. Inget aing asa teh digang jasa aing karena mau sosis aing. Pak RT, Pak RW. Bapak hajat, ibu hajat, buru-buru tinggi. Bule, mana bule? Situ peni barang gede bebendu senang bebendu. Aduh alai. Awi teken aku lantaran begitu deui. Paripaos urang kasambi. Iri abdi duka gampara. Duka Aya anu datang. Bambu hidi
mah ditololin teh cicing bae. Simule ajojing. Atuh kunaon diajojing itu cicing bae. Ini mun senep beteng aing. Si bolean ngentit aing sareng. Bulak lagi teh. Atuh kunaon senelkeun mah dia mah tolol. Isinin mah dia tolol. Oh guys. Kajen. Bagus. Atuh diserkeun bagus ya. Yang anu jore mah ke kamar ge memang peju mah kamar anu nyaran nu bagus nyaran sendal ini. Lucunya. Iya tuh pelawak mah teu lucu mah mau dipanggil mah tah akan. Dasar bujang. Ih bujang mah di mana-mana kita lokain nu tolol lah, mun teu tolol mah nu tolol mah kebok kuda. Atuh nya mah tolol, nya mah teu gede-gede teu boga otaknya mah ieu naon nya mah gede-gede teu make celana. Ieu atuh urang mah rapi. Sarwakeun kau. Apa lu kuda? Kuda mah nya mah gede-gede ka jembatan 5. Make kacamata, make baju kerajaan, bareng deui mah sosis na ubal abel tolol. Ih. Ai. Bujang teu boga otak, mun teu boga otak mah gayung. Gayung mah teu boga otak nya mah suruh ngilup ke kacai panas daekeun bae anu heulah nih Muhammad. Muhammad urang itu, urang gayung. Oh, jangan mah ieu ore taneuh aing mah. Atuh si bantuan mah cicing bae. Atuh mah aing can membela tolol siang ada bolak-balik kos tukang genjer teh laku. Ya tukang genjer, aing mah genjer kangkung. Cengir. Ah, itu kitu aing bantuan. Cengarna bae dibawa cengirna teh coba nyengar, bae nyengir teu modal. Terserah gua kelos sih, tapi guanya pegel kelos. Iya begitu le. Si Markani mana? Si Markani orang beji tolol. Sorry. Markani si jore orang jana. Tak aing kemarin di kebon dari sia. Ulah sore. Aing akan ngomong ke si Markani. Si Markani bikin ieu naon salah kene si Komaria. Sakitu marah. Hei, naon saya bule dia. Terus tadi sih ngomong ke si Markani we tolol. Itu si Lusnadi karakap. Gara-gara ya saya. Udah ngomong sini tajong kau mau datang. Kamari malam. Udah ngomong deh ya. Atau aing teu meunang kitu marah. Woi, bantong lamun marah jore. Kira aku aing anjir kudu senyum bae. Hei, dengekeun. Moal marah aing mah. Di sini yang berkuasa itu bos. 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 Mana nu marah? Tuh cenah di dieu nu marah. Nyaran nu marah aing tolol. Eta mah nyaran nu marah tolol teh nyaran bunuh. Atuh nyaran bunuh kan nanti dia. Aku yang marah. Kuragan ngomongnya jangan di sini yang marah, aku bencong marah. Maksudnya gue. Pakai gue, jangan ke sini-sini gue ingin jadinya lemes. Kan yang diremes wae ge mah. Salah sedikit mah enggak jadi musola. Ya, lain ke musola ke masjid ke itu gedean. Ngomong bisa bae malik-malik. Teu dibalikin mah tutup sabelah tuh, ngono kejedor, kosong kejedor nami tah. Bae. Alhamdulillah. 12 jam lah. Geus ganti ieu, kan disukan dia lain. Isu Jawi.
tadi kiponcit tenan. Arak mangga aing bendong kasurupan. Kita jang ngisuk di bekakak tenan. Oh. Naon jauh bisa ngomong naon saya. Oh, anjing mabok kelek. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aladzim. Ari ngomong jeung bosnya kudu sok-sokan. Kalau mana sok-sokan orang tinggal tulang doang. Tapi sehat kan? Sehat wala peot. Walafiat. Buktina peot. Jadi Ari urang mah sehat wal afiat. Sehat wal apeot. Ngaku. jelema mah ari bos datang teh kudu hormat kenal. Tuh, kadenya sia yang dihormati. Naon? Hormat. Tenang. Yo. Hormat. Hormat. Ya. Balik kena gerak-gerak. Emang aing bisa ke bendera. Jangan tadi yang dihormati. Serba salah. Jengkol. Lain jengkol pete murah. Ini mah 2.000 menang sepapan. Ih, mentang-mentang orang kaya ngebut jengkel teh jengkol. Terserah gua. Kan suruh gua yang ngomong. Atuh aku situ ngedengerin aja. Atuh bagaimana saya mau ngedengerin aja ngomongnya salah saya bingung dari Kak. Lu harusnya ngomong. Coba kumat. Coba. Iya aing kumaha boleh ya aing kumaha atuh. Kebelah Aing ngomong. kumaha ya aing. Cing. Kalau aing lagi ngomong itu dengerin. Waduh. Itu juga aing ngedengerin tapi yang ngomongnya salah aingnya pegel. Waduh. Kan ini kan aku kan ini juga. Itu ini kan aku. Aduh, cek. Aku ini becong edan. Ceknya mah gado-gado dicampur. Ngomong arti bisa melayu ngeus cicing masih melayu segala naon. Leh mun juragan dicolok wae. Situ cicing dengekeun. Tuh, udah cicing dengekeun. Saking sia becong ngomongna diperkosa wae. Dia pan keur kamari ku sia aing 4 kali deh tanggal cau. Weh, aing sieun kada yang boga sia teh boga aing. Herman mana? Herman meok ka lain. Orang heran Herman. Ngomong tapi yang dibawa ke mana? Habisnya kudu ngomong aing. Atuh pan sahidah lohli. Habisnya diombe aing dibawa-bawa. Dibariskeun. Bariskeun kos bebek hayu digagaleng. Emang kamu boga pikiran? Aing teh boga pikiran boga anak adi. Atuh ragaji nu dikikirna make naon? Yo. Weh, pikiran. Otek. Aing segala kikiran yang aja mah otek we. Paminta otek mah ieu ya. Sorry teh ngena mareng ngomong salah. Aing teh marah si senyum dulu, marah mangalotot. Coba mangalotot. Ari jelema geulis mah marah kitu. Aing ge manggil pan geulis. Abi andek bare sama aku tah naon. Tuh kos model tadi ku sia entit deui. Lain. Boro-boro walu kuku ke eueuh. Anjing tas bulet. Anjing. Si Jawi mah tadi eueuan bere teh leuwak. TBI.
Anjing kok iya non. Aing kaget. Astagfirullahaladzim. Iya. Oh, itu maksudnya mana kadinya. Dadakan banget ya, ada ngomong. Itu. Aja naon eta bule? Metu ning Nita. Silit. Ning silit. Sira wong edan mah kita mah ora je. Aja apa itu? Ya wis lah kita capek. Wis. Wis putih. Marah nih ya. Karak sari atuh dua ada teu naon. Wal. Ari teh deuk dikabaturkeun. Tukang keset bener moal. Ari Hari moal ditutupan teh dikulaleur. Oh iya. Ari ndek. Asin gitu kulaleur. Wis berak wah. Sorry sih, hanya tesori dia doang kan bisa. Anjing teh. Ya, boleh. Ari keur Ari keur ieu kurang senang ya dia. Ari geus datang anakna eta aing mah pegel ka hate aing ngasuh eta tiwali teh. Ya konang ya konang. Pak kon aing antina mah merah tolong boleh teh. Batur marah merah. Boga anak pantes sih marah bae boga anak mah kos opo. Oh iya, ngomong naon kemarin taikeun wae nama tetep. Jadi sakitu wae. Mas setengah. Jauh-jauh ke 1,5 juta. Jauh mah 4 juta gitu. Make sendal 1,5 juta, make sepatu 1,5 juta. Jipan sih baraka aing. Apa sih pulang dari? Hai, atuh lah baraka aing le. Ih, geblek sih mah. Wah! Danganan nangan gerakan. Hei bule, pan geus tere bulan. Mana Dewo? Hei, pan geus tere bulan janduk hari euy. Ieu pan geus tere bulan janduk Jangan hari. terus, cenah nama. Darah kolot. Tere bulan janduk hari Februari. Janukari. Heeh. Cil. Alah, Wah, di. alhamdulillah aing bisa kabeli motor ieu memek aing bule. Waduh. Anu jokna gede teh ya. Motor naon? Motor memek. Anu zaman ayeuna teh bule. M. M. Enek. Oh, kos batur teh aing mah. N. Anu geus enta tendangan penalti. M. Ek. Memek. Motor mah mending motor ke PC. Pokona mah aing geus gaji 5 juta mah geus pokona meuli motor eta bae geus aing daharna ge aing geus kos batur aing meuli player chicken aing geus pokona mah daharna jeung kotok. Beli naon? Player chicken. Beli naon? Aya ngasahan kos batur teh marang jeung player chicken geuna. Orang sebule tah. Aya kos batur teh yang akan jeung geuna. Tuh maneng tukang keset. Kunaon? Januari, Februari. Bulan Februari kan? Sakedeun deui. Heeh, Januari, Februari. Sakedeun deui pan. Hatuh Januari, Februari. Oi, Mejo, hadir. Sakura kan? Lamun bulan 2. Kan gitu. Sabeula. Sampai lebaran besok. Mulai ya bulan 2 bulan
Hiji ke tanggal 15 karek hiji. Aku tetepnya mulai 2 bencong edan. Januari, Februari. Oke beres. Bulan 2 bulan hiji doang. Atuh nilainya di kaca, atuh lamun tanggal 15 tah nilainya di kaca di hiji di dia hiji. Aku lamun kayak mun itu mau berarti eueuh kabeh gajina. Teu jadi atuh aing mah. Oke beres. Oh, geus ari oke naon? Ari oke. Jadi Oh, jadi. bulan 2 Sarua error jeung anakna sarua jeung errorna, ieu jeung anakna oplo kabean. Pantesan boga anak oplo ieu mana ge bego. ai sembarangan sia. Sakola ai kamana S2. Karek S2 we sombong. Kamari ai dagang S cendol nawa. Lain es cendol tolol, es cappuccino. Ayang kos gitu mana nih hari ini anak mau losok malam takbiran tapi dia kos gitu bego. Dilarang ku agama ge. Malam takbiran orang Allahu Akbar Allahu Akbar. Benar kadinya nama. Bener. Malam Jumat Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Pindah deui. Oh kere. Jumat Sabtu. Bengak kebal sabulan tah, sabulan beureungan. Kapan ini malam Minggu? Mereh lah. Eta sekali 6, sekali nanti prep-prep modal. Itu eta. Oh, bener jangan bener. Atuh bapak nanti. Ih. Atuh beuki bae karana. Aturan atur. Atuh heuh kurang ngatur. Jempul coplok jempul. Suka teh peng bepere saminggu gitu saya. Jempul bencong. Iya salah. Ejakeun le dengkur gak lari inian, dengkur lari inian gitu. Getar. Yo, nak aya nyari kos gitu jeung naon bego. Atuh bener tak kuduna patogar toker. Atuh lain petoker-toker eta mah nyeun anak mah make kangkung. Oh. Kami Kami. ibu nu ngabu kangkang bapana nu malengkung. Oh. Lamun teh malengkung mah moal kaluar eta budak. Nyautain malaban bebek lagi potong berarti masalah. Kotok masih paraban yang bebek. Dedak ayeuna mah ya rese. Ya cicing ya ongkoh babe. Ternyata apa sih sarua bae. Wih, mangap juragan. Lain ngarujak, dibebek. Ente silaturahmi berkompormi, jeung Weh, daripada kompor minyak kompor gas. Kompor yuk kok aing ditincak pakai sepatu. Mentang-mentang pakai sepatu. Atuh pugus yang ngagawekeun aing sabaraha taun. Atuh murah emang mah. Sarua si Acik siapa yang sih? Ayo ditincak di baik lah. Ih. Kompormi lagi kompormi. Ngajaran si kodrat eta kunaon buru teh bikin gede bae. Aing bingung. Atuh dioperasi. Bikin ketuk baso. Dijin cireng. Lain kali tuh kagak. Kenaon kagalian-galian pasir.
nyetak bata. Tanya tuh nu ngasuhna tuh si bule si Menel ta. Keur naon di kandang bebek? Semacam-macam jasa. Emang. Ayo siapa hiber. Kadia balangke. Eta warnana loba amat buk. Nya hitam, nya putih, nya koneng, nya beureng, tamaha. Saria. Coba panggilan. Kodrat. Si kodrat menyemen lamun teu lagu mau ieu mau datang. Eta si dikawihan bae unggal poe aku si Menel jadi tuman. Lamun dikawihan mau ieu mau datang mana mah. Emang dasar si Menel tah biang keladina. Di akhir tengah di salawatan teh bisa. Oh jadi kuduna ku lagu bae mana mah. Lagu nama siapa sih kamu? Lagu favorit. Ih, oh lagu kaporit. Kaporit teh naon? Oh favorit. Kaporit mah peranti ieu teh nya racun. Jangan samakan dia dengan yang lain, bibirnya yang merah dan senyumnya menawan, rambutnya terurai hitam dan bergelombang. Dialah milikku, tempat berkasih sayang milikku seorang. Bagaimana
hampir becopot ja jantung aing. Aing. Hei! Lain dihudangkeun di dieu kan. Itu nih perkosa teh naon menel. Waduh. Mun nyarengsol Gusti nu agung. Anon. Atuh, ieu tali ieu tah tali. Tali eta tah kabelit. Bule. Tah hadekeun talina. Angun nayang angun. Eta tas eusina naon ku beureut pang deuleu. Anun tayang angun. Anun. Ih, main jenggut bae. Modar sia ta. Sia. Coba ketengahkeun ya, ketengahkeun besi radag deh tah. Oh, ecel. Keramik deuleu tah datang ngalaluntung keramik. Keramik kurang patah ieu keramik. Kurang semen. Hadekeun keramikna. Kurang semen ya. Ini. Tuh nya pundung tuh. Si bule mah kos kitu sih ngasuna teu bisaeun. Non anak aing bulak gitu. Sampai sararwa kitu bajuna. Ucik. Bagaimanakah aku tak merasa bangga rawat berbudi bahasa. Siapa yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Eta sepatu nak kapana sabelah na ceplek. Coplok. Bule. Coba astagfirullah. Aduh aing mah. Woi, ulah diseret bae bule. Modar si anak aing. Aduh mabok. Mabok si bule. Ih. Bule sia mabok naon? Tuh si bule tuh dulu mabok tauco meureunnan. Ucik. Banget sih ya ucik. Atu anak. Di sini nih. Bukan di situ. Ya Allah, ya Robi. Ya. Nih. Waduh, siapa bule? Kos gelas aqua teh batur man badugeun bae. Tuhnya. Cek aing naon pasti disapatkeun. Emang dasar darah lengki hirupna. Aing ge naonnya. Jadi ambil aus kabehan ari kitu masa idolohi itu. Siapa? Dulu meni Cina mataan. Eta nabah. Ieu teh cimataan sogan teh Cina mataan. Orang
Lain anak aing anu diponggok dewek anu diponggok. Nih, atuh aceng nih, atein. Ih, si bule mah bener-benernya. Coba bule. Hei, hargailah aku sebagai orang tuanya. Jangan kau siksa dia. Atunya ate. Bule pakekeun. Ih, atuh mending pencet pe sekalian bule. Oh. Capek. Hutan. Bukan, maksudnya bukan, lain hutan, bukan. Capek. Hah? Oh, ntar digendong sama papi gendongnya ya. Sama si Menel nih, si Menel. Kada lo baik duit mah heran.